kebun sampe, kebun jagong, kebun suuk. Sampai hungkul katanya mah. Odot. Tuh guys, katanya cek si bapak teh cenah sok alus cenah pemandangan anak. Iya lain. Anjing. Kita udah sampai guys. Lalui lenganna guys. Oh. Oh guys. Guys tuh, keur dibukanya si Abah teh guys. Cara muka nanti gitu. Ieu teh dua leungeun teh aya deui cadangan duanya, leungeun ya. Aya dua deui cadangan tuh. Ada deui cadangan dua cenah guys. Oh, keur muka. Kalau dong guys. Mantapnya. Oke guys, nah untuk hari ini kontennya saya ya bersama si kakek dan itu di bawah itu ada kebun sampah ya di handapun anu itu tuh ngecerak ya guys tuh. Kela-kela. Mana ngecerak? Ngecerak kan leungeunna tah. Tuh ngecerak cenah guys. Ngecerak euy, tuh dikadek berarti biasa. Oh, dikadek deui nya, Bah. Oh, dikadek deui ngecerak tuh guys. Nyadak ngaranna ge. Oh, nyadap tuh ngan dikacrak. Kadek dikeureut deui cara nyadap teh kieu. Pan tadi nya gulana teh nu hasilna nu teu teh kieu tah ya carana ya guys. Nah dikeureut deui tuh. Nya, ieu tangkalna tuh. Penek guys tangkal mah tuh. Da ieu suasana katongo leuweung. Kebun sampeu di handapna teh. Ieu teh kebun sampeu sakot marontok ieu. Nah gitu ya guys, seperti biasa saya sama kakek nyadap tuh guys tuh, kakeknya ada kan, kelihatan kan tuh guys, tuh kelihatan kan tuh sama si kakek di atas tuh, si kakek lagi di atas, ya, tuh sama si kakek dia lagi di atas gitu, tuh. Enakan gini tuh gambarnya guys, kalau gini mah agak ngabodas kalau gini mah enak ya. Ya guys, video kali ini saya kontennya nyadap ya. Jadi aktivitas keseharian orang-orang di pedesaan seperti nyadap, ngarit, ngalah sampe, atau napi ngalah caruluk, atau napi panen buahan seperti ngalah iwung. Eta aya iwungna aya iwung ya guys. Mun alus mangke wang video kan namun aya iwungna, tapi jika nama eueuh ya guys. Eueuh iwungannya. Tak biasa mun di ya tadi di atas aja guys. Aya nguner paku dengan kadaharan teh lalabna teh nya di kampung kieu mah nya aya paku nyata disebutnya paku, pakis, aya lemer, aya suung, terus ngalas suluh jangke meureunnan ngasakeun gulana seperti kitunya. Jeung lamun peuting, lamun daek teh sok moro. Tah moro careuh, aya moro beuk, aya moro ya naon lah sapeuseunaning anu dahareun atawa satu anu bisa dikonsumsi. Jadi istilahnya mah kegiatan seperti ngobor puyuh. Insya Allah nanti kalau aku ya ada kemajuan kontennya ya, ada kemajuan, ada tanggapan dari netizen, dari masyarakat yang lain, dari penonton, insya Allah nanti saya akan memperbaiki ya konten saya dan tentu saja akan setidaknya membuat bagus. Ternyata guys, konten itu susah. Jadi rasio video kualitas itu tetap tertilai dari segi pembahasan, ucapan, ngobrol. Jadi kita itu harus benar. Jadi kita itu harus benar-benar menyampaikannya itu benar ya guys. Seperti itu ya guys. Oh, jangkung ya guys, kaluhur namanya itu jangkung pisahnya wang tempok. Kaluhur namanya sangat jangkung sekali tuh. Wah. Nya jangkung heeh. Tah ieu mah geus penek eta aya dua leungeun tah ieu hiji jadi cadangan jadi tilu jadi lamun eta eueuh tah ieu aya cadangan nu dua. Nya jarang anu kecil alhamdulillah jadi ieu teh satangkal teh cenah menurut perkiraan mah geus 100 tahunan. Aduh. Beneran beunghar nya ieu wang kebon sampeu nya jukut biasa ngarit di dieu teh aya kebon mangu seueur guys. Kebon mangu, kebon antara kebon muncang di dia mah seueur aya alpukat. So mangu
usum alpukat, usum sampe, pokoknya mah di dia mah seueur kut dahareun anjing teangan tah matak hirupna di alam dunia atau hirup di pedesaan teh betah tuh nges mulang deh itu si kakek tuh pinuh ya guys jigana teh tuh pinuh cenah nyarios nanti cenah pinuh jadi lebar guys alhamdulillahnya sakitu tuh itu tuh balik we ka saena mah urang teh da geus tah kieu usaha di pedesaan teh kudu riweuh nya guys aya iwung dahareunnya hiji tuh iwung batur tapi lain urang anjing. Oh. Tah guys sakitu suasana di lemur tayo jukut geura tempo odot anu kos montok kieu ya guys jadi kita jangan hari urang kata engke nya usaha anjing nu batur paduli video odot teh adanya ot marontok odot nya usaha anjing. Oh guys jalan sangat mudun dan kamari tuh ya orang ngajual abiso guys selebar segitu tuh kamari ngajual abiso guys tawar dua kamari tinggal jual 7 juta yang bisa sah ini nubatur paduli video manusia konten naon nya video ke naon segala anggap aku nusa anu aing teh kabeh teh gitulah video paduli anu nonton syukur gitu paduli yang penting orang mengirimkan video gitunya tak gitunya bersama si bapak gitunya di dia jalur tangga deh videokan kayak tangganya biasa tuh tangga ekstrim ya tuh guys tangga di kampung melewati itu kuawi tangga lagi ekstrim cubagja ya loba cubagja minta cubagja ya cubagja bininya ya ini kayak bini cubagja anu tengah nyawa eta lagi guys alpukatnya can buahan-buahan wae